medar deui ngahanca deui tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan dongeng Sunda ti Dahlia anu dijomantarakeun ti Galura 101,5 FM Radio Dahlia dina jejer carios si Komceleng Wilujeng ngadangukeun wargi Dahlia kamari teh si garang larang tos adu hareupan sareng Santana. Urang lajengkeun putus si Komceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia harita si garang larang geus teu ngalobakeun deui omong. Langsung harita kene si garang larang maju narajang kanu jadi lawan. Jirimna ngacorelat henteu katuturkeun ku panon jago biasa. Saking ku cepet-cepetna gerakan anu dilakukeun ku si garang larang. Santana harita metakeun ilmu beraja bayu pikeun ngimbangan kecepatan gerakan lawan. Antukna dua bocah sakti anu talung tanding teh jirimna teu beda we ti kalangkang anu silih samber. Sakapeung kadenge sora anu ngabeledag leuwih upama gelap mangsa dua kekuatan tenaga sakti pantrok kalibatan leungeun masing-masing. Wisrawa jeung Mang Odek kawilang kageteun oge hatena ngabandungan lumangsungna tarung tandingan. Malah aya rasa salempang. Sabab geus jadi katangtuan dina eta tarung kudu aya anu ajal. Geus nangtukeun saha anu leuwih punjul ajen kasaktena. Mang Odek bangun anu surti kana perasaan Wisrawa anu mata harita nyarita sangkan hate Wisrawa jadi tenang. Den Wisrawa, mugi we sing tetep tenang gitu. Sing percaya kajang Santana. Sanaos urang duaan katitipan ku Ki Komceleng pikeun ngabaturan jeung ngajagaan jang Santana. Tapi urang duaan kudu percaya kana kawampuhan jang Santana. Sabab yang Santana tos ngawari sapinuhna ilmu sareng kasaktian Eyang Widi Sakti sareng ilmu pancabrajana Ki Komceleng. Asa piraku jang Santana henteu mampu nandingan ajen kasaktian si garang larang. Emang sanajan sami ngerasa salempang. Ari tapi ari emang mah tos gaduh keyakinan Den. Tetep nyepeng kasauran Eyang Widi Sakti sareng Ki Komceleng. Yen jang Santana tos ditakdirkeun pikeun nandingan ajen kasaktiana si garang larang. Eta anu janten cepengan keur Mang Maden Wisrawa. Terus terang Bang, abdi memang kaentepan ku rasa salempang ieu teh. Inggis incuna si Komceleng duwikeun ka hanteuna jadi korban kagarangan si garang larang. Da puguh apanan si garang larang mah kitu, satiap lawan tara aya nu dibere ampun Mang. Geus pasti kudu binasa ku leungeunna. Lamun nepikeun ka jang Santana jadi korban teh duh era abdi mamangku Ki Komceleng. Nya ari sanggem Mang mah piraku be atuh kasauran Eyang Widi Sakti sareng Ki Komceleng janten atanapi henteu janten kanyataan maksud teh. Ayeuna mah langkung sae nya urang nadawe kamantena anu maha kawasa supados jang Santana aya dina kaunggulan gitu. Ya ari kahayang mah memang kitu Mang. Upami jang Santana anu unggul nganu harti urang sadayana bakal salamet. Nya mudah-mudahan be atuh Den. Kudu asa piraku Eyang Widi Sakti sareng Ki Komceleng rugikeun ka nyalahan tina kasauranana. Dari Mang mah aduh kakumaha ieu teh asa gede hate we ieu teh. Reug-reug hate Mang Maden ah. Mang Odek harita ngarasa gede hate bangun anu geus panceg kayakinan yen Santana bakal mampu nandingan ajen kasaktena si garang larang. Keur si garang larang mah puguh be jadi beukit tambah panasaran sabab kakarak ayeuna panggih jeung lawan anu mampu ngimbangan kana kakuatan tenaga saktina. Corelat ceuleuh calegedan. Si garang larang luncat ka tukang, pancuh dina tangtunganana, lila terus nyarita ka Santana. Masuk sia kaluarkeun kakuatan kasaktian andalan mana teh Santana. Aing aya ngarasakeun kumaha ampuna kakuatan kasaktian mana sia. Montong ukur terus corelatan sia dulu.
Sok saya buktikan kehebatan mana di Santana sia. Sok lah. Nyai Uing mari nu ngaran taruma bebas. Nabat kudu diatur segala rupa tuh bray. Nyaku mau Uing atuh. Didinya kumaha didinya doi. Bebas hari Uing mah bray. Awas ya, ayo darasakan kumane kekuatan kasaten aing sia. Bungan mana anu menta sia koplok. Si Garang Larang harita sayaga diri pikeun ngagunakeun ilmu Wisatri Boja anu tadi digunakeun keur ngancurkeun pacut wisanaga Nyai Garniti. Ningali kayan si Garang Larang anu bakal ngagunakeun ilmu Wisatri Boja, harita Nyai Garniti jadi ngupat dina jero hatena. Benar-benar bahaya. Iya mah. Si Garang Larang bakal ngagunakeun kekuatan anu tadi. Anu geus mampu ngancurkeun pecut Isanaga aing. Nah bakal mampu gitu kira-kira Jang Santana dengan eta kekuatan. Palang siang Jang Santana teu mampu imbanganana. Akhirna binasa kulakeun si Garang Larang. Tapi betasa piraku teu mampu sagala rupa sakabeh ilmu jeung kasaktian Eyang Widisakti. Jeung anu jadi akina oge geus manjing di eta budak. Sakabeh anu ngabandungan kana lumangsungna tarung tanding hari tauh anu cumarita. Perhatianana museur kalebah si Garang Larang anu bakal metakeun ilmu Wisatri Boja. Si Garang Larang ngagerakeun sapasang leungeunna, teu lila ting barasat ti rupa cahaya, beureum koneng jeung hideung nyuruh kalebahna Santana. Rasakeun sia kumaha kekuatan aing sia. Cahaya anu blesat nuju kalebah Santana anu harita ngalakukeun gerakan di tempat. Sapasang leungeunna ngaluarkeun hawa panas jeung tiis mangrupa gabungan kekuatan Aji Geni Jaladri jeung Aji Banyu Puputan. Kekuatan cahaya anu datang dipendung ku tanaga sakti Santana ngajadikeun eta cahaya mengpar akhirna jadi keuna kana batu gede. Kadenge sora anu ngabeledag teu beda we ti gelap. Batu gede anu gedeana siga munding teh paburisat jadi tipung saking kurosa-rosana kekuatan ilmu Wisatri Boja. Ningali kemampuan Santana si bocah sakti bisa ngimbangan kekuatan lawan. Tarjaya ngareret kasih dugul baru bari terus ngomong lalauna. Dan bener-bener luar biasa eta kekuatan budak teh Kang Waru. Kekuatan si Garang Larang masih kan tetap bisa diimbangan nyata bener-bener di luar dugaan kekuatan anak Kang Waru. Oh, dewek oge. Tunggu kaget berdaya. Saya tadinya mau ngabayangkeun teh si Santana awakna bakal hancur. Paburisat kabudangan kuota kekuatan ilmu Triboja. Waduh tuh, tinggal percaya batu gede anu sagede muning oge nepikeun ka hancur jadi tepung geuningan. Lamun gaya kieu mah ya, kuring yakin si Garang Larang pastina oge beuki tambah penasaran gerakan. Tuh, tinggal itu. Si Garang Larang geus maju dina rajang Kang. Si Garang Larang sanggeusna ilmu Wisatri Boja gagal. Sabab anu jadi lawan mampu ngimbangan ngapendung kekuatanana, harita manehna ngacorelat deui maju nu raja. Ayeuna mah anu tarung tanding teh pada giliran. Sakali sewang bisa ngasupkeun panarajangna masing-masing. Corelat, sileung, sebuh, tuak, jebet. Api rokaya bos si Garang kitu deui Santana mangsana kabeunangan ku panarajang lawan ukur ngadalik deuk mundur ka tukang saterusna mancuhkeun deui tangtunganana masing-masing. Ningali kayaan anu tetep saimbang tacan aya kapastian saha anu leuwih punjul ilmuna. Wisrawa jadi salempang oge hatena. Karek oge Wisrawa rek ngomong ka Mang Odek kaburu kapiheulaan manten ku Mang Odek anu keur anggah ningali kaluhur sabab kaayaan geus wancerek buri. Aduh, Den. Sakedap di oge ya poek ya teh. Kapaksa kena dipindo pengen dihanca deui ya janten enjing ya matarung tanding Deden. Jelas karena gitu nah ieu mah lantaran luyuh jeung katangtuan si Garang Larang tadi di mana tarung tacan aya nu kasoran. Terus wanci kaburu sore maka tarung tanding teh bakal diteraskeun dina poe isukan Mang. Pastina oge kana kitu nah ya Dede. Nyamuan tarung tanding teh diteraskeun dinten enjing ya waduh. Nyari ningali kieu mamang mah sugema Den.
margi jang santana incunaki konceleng mampung imbangan nandingan anu jadi lawan dugikeun ka sakali sewang geuningan tah ngasupkeun para rajangna ge. Keur sigarang larang masih kana bae kakarak ayeuna tah ngaranapan kejadian seperti kieu ya Deden. Kaayaan geus reupreupan, sigarang larang luncat mundur ka tukang, pancuh dina tangtunganana, netep seukeut ka santana, heula terus nyarita. Culali, curit kalayang, celegedan. Lumayan oge sia santana. Ieu tarung urang ngeureunkeun heula we. Urang teruskeun deui dina poe isukan di tempat. Di isukan maneh di daguan tah kadatanganna di dieu sia. Ardi sia santana. Pokona mah poe isukan maneh bakal ngabebengkang jadi bangke sia jurig sia. So. Nyala, Maharji. Poe isukan urang teruskeun deui tarungna. Omongan sigarang larang ngan dijawab pono ku santana. Saterusna mah sigarang larang ngajakan Barjaya jeung anu sejana ninggalkeun eta petempatan. Pihak Paguron Macan Bodas oge sanggeusna ningali pihak Alas Waringin Arindit mah sarua harita keneh pada ninggalkeun eta petempatan. Waktu wanci peuting sumanding anu masih kene can sare di Paguron Macan Bodas teh nyaeta Mang Odek anu harita keur ditangap obrolanana ku Biocih jeung Marlan. Pokona mah tarung tandingan antara dua bocah sakti teh keur sigarang larang maka wilang pangalaman anu munggaran aya lawan anu mampu ngimbangan atawa nandingan ajen kasaktena. Suka jeung sugema kan hatena oge. Pihak Alas Waringin oge ningali kitu mah jadi jalan rempe telobat teuing ngumbar caritaan kitu tamarukan teh Biocih. Nya syukur be atuh ari kitu mah Mang Odek. Ngandung harti pihak urang geus bisa ngabuktikeun ka pihak Alas Waringin yen sigarang larang teh ayeuna mah aya anu mampu nandingan ajen kasaktena. Jadi ulah boga angkeuhan asa aing pangjagona, asa aing pangsaktina, asa aing panggagahana. Geus kabuktian kitu mah panan jadi mikir meureunnan maranehna oge yen pihak urang teh teu bisa dianggap enteng. Nyata kitu Biocih. Eta we waktu sigarang larang ngagerakeun sapasang leungeunna ngabarasat atuh kaluar cahaya beureum koneng jeung hideung teh ting blesat ngarah ka lebasan tanah. Tapi dasar bocah sakti cahaya nu datang teh di Bandung ku sapasang leungeunna apana jadi mengpar tah keunana teh kana batu gede anu sagede munding. Eta batu teh Biocih maran nepikeun ka hancurna jadi tipung dah. Jadi nilik dina katenangan mah dina mangsana tarung tandingan jang santana ceples pisan teh jiga akina nya tetap tenang be sikapna teh. Nya tuh ceples apanan jang konceleng teh akina sagaligus guruna tuh Mang. Tari abdi manya ya mudah-mudahan be atuh Mang Odek harapan urang sarerea bisa ngawujud jadi kenyataan yang santana anu aya di pihak urang sing aya dina kaunggulan mampu ngungkulan kagarangan sigarang larang sabab lamun sigarang larang geus eueuh mah yakin ke diri abdi mah bakal leungit kajahatan teh atuh da ari ku ayeuna mah jalma-jalma anu jarahat teh asa menang angin gitu Mang cek paribasana sabab aya sigarang larang anu jadi andalan jeung angkeuhan maranehna lain kitu eta teh Jang Marlan kitu. Bener kana kitu Nabi. Harapan Biocih oge sami sareng abdi oge anu liana. Harapan urang sarerea teh apanan ngan hiji nyata sigarang larang eureun tina kagaranganna Nabi. Ari sigarang larang geus tinggal ngaran masanajan Barjaya atawa Sidugul Waru kitu deui Nyai Wulung anu jadi indungna sigarang larang bakal dipastikeun moal wanieun deui tah milampah dina jalan kajahatan nebarkeun mamalakasa sama teh moal wanieun. Anu mata kitu nya da apanan tadi nama sameme aya sigarang larang kahirupan urang teh estu aya dina katenangan ari ukur
kitu-kitu wae malah kajahatan leletikan seperti maling hayam jeung kotokna atawa begal anu begat di jalan eta oge begal anu ukur butuh semet eusi beuteng hunggul we sabab lapar kasup wajar eta mah. Sedangkan hari kajahatan anu dilakukan ku pihak Alas Waringin mah panan ngaruksak katengtreman hirup urang meh setiap lembur jadi korban gitu kakejemanan teh nanti nyawa jalma geus eueuh pisan pangajen keur maranehna mah ibarat kareungit we atuh da ka nyawa jalma teh ti pihak Alas Waringin mah. Mang Odek seuri teu lila terus mairan caritaan. Nya bener eta teh be. Nu mata kaya nama urang daguan be kumaha hasilna, kumaha kamampuan jago urang yang santana dina ngungkulan Cigarang Larang. Ari Mang Odek maduka kumaha ya teh bioci oge maran sanajan nya Mang Sarua salempangan ari ningali tandang najang santana mah jika gitu Mang teh yakin jago urang teh bakal menang aslina teh bioci. Nah Mang Odek bet boga keyakinan anu saperti kitu geuningan. Duh masyarakana naon eta teh keyakinan Mang Odek teh niada kudu puguh atuh. Tuh bisa ujug-ujug boga keyakinan kitu eta teh Lin. Nya lah pokona mah henteu du masyarakana neon-neon ieu teh. Ngan memang kitu we ceuk perasaan dina hate. Yen jang santana jago urang bakal aya di pihak anu unggul sabab geus waktuna Cigarang Larang kudu ngeureunan tindak kajahatanana. Apanan ari kaayaan geus tenang jeung aman mah bioci bisa neangan deui pibatureun hirup meureunnan. Nya da can kolot-kolot teuing atuh bioci teh. Ngewa Mang Odek bet kalah kajig-jig kadinya obrolan teh. Pugun teu gampang ieu neangan bisa lakieun teh. Pang-pang nama neangan anu nyaha ari sakirana ngan ukur nyen rudetkan hate jeung pikiran mah keurna nahaon. Lain Mang Odek. Nah obrolan teh bet ngagilek kadinya. Apanan urang teh keur ngobrol kenjang santana jeung Cigarang Larang. Tah ayeuna abi rek nanya ya ka Mang Odek cikan kumaha ye dina poe isukan apanan Cigarang Larang teh acan ngagunakeun kasaktian anu sejenna Lin. Kumaha coba lamun poe isukan Cigarang Larang ngagunakeun aji halimunan jirimna teu katingali rek kumaha coba eta ngungkulanana Mang. Tah ari lebah dinya mah duka teuing. Nyada ari nanyakeun ka kuring mah pasti jawabanna duka teuing. Sabab apanan rek tarung tandinganna oge jang santana. Nya memang bener ngan ieu mah ku kira-kira ieu mah da meureunan ku Mang Odek geus di bejaan kajang santana teh yen anu jadi lawan teh boga kasakten haji halimunan dapiraku ku Mang Odek teh di bejaan onamanan kaayaan Cigarang Larang teh. Nya ari dijelaskeun mah enggeus eta oge bi ngan dina lebah nying hareupanna namanya aduh katoing atuh ngan ari ceuk perasaan ieu mah bet asa piraku jang santana teu mampu nandingan aji halimunan Cigarang Larang sabab ari Eyang Widi Sakti gitu oge Ki Koncleng mah anu jadi akina yang santana taduarana teh apanan luhung ku ilmu. Sedangkan ayeuna ilmu jeung kasaktian Eyang Widi Sakti oge Ki Koncleng geus manjing sapinuna ka jang santana eta sabenerna mah anu dipake jadi regreg hate teh. Nya atuh ari geus jelas kitu mah ku Mang Odek jelaskeun be atuh ka Den Wisrawa kudu ditandeskeun poma ulah rek rasa salempang sing regreg sarta gede harapan ngan nya eta ketang da abdi oge teu ngabibisani ari anu ngaranan ka titipan tanggung jawab mah pasti bakal tetep mangaruhan kana hate jeung pikiran Mang ngan abdi mah penasaran teh naha ka mana atunya jang Koncleng teh anu jadi akina jang santana betempikeun ka ayeuna eueuh bae laratanana ieu teh Mang Odek.
ya anu masih kene lebeng paikeun nepikeun ka ayeuna teh ngeunaan ki Koncleng di mana ayeuna ayana gitu sarta kumaha kaayaanana keun lamun sehat mah kumaha lamun gering da pasina oge ari batin ki Koncleng mah keur gering ya teh sabab geus lila teu panggih jeung anu jadi incu kitu tapi pasina oge kitu eta teh mah lain ari Aki Rangga Wulung teu kungsi dipente satu Mang Odek nyada ari kangaranan jago kolot seperti Aki Rangga Wulung mah pasina oge legok tapak genteng ka adek loba luang jeung pangalaman asa piraku teu bisa noropong ku kekuatan batin pikeun nganyahuankeun Jang Koncleng di mana-mana nek ari Bi Oci atuh ngeunaan eta mah memeh Bi Oci ngomong oge geus dilakonan Bi apanan harita teh langsung kuring teh jeung Den Wisrawa disaksian ku nuliana teh minta tulung sangkan Aki Rangga Wulung noropong ku kekuatan batina neangan si Koncleng tata geuningan jadi kumaha tah hasilna teh Mang Odek piraku taya wawongan saeutik-eutik acan onaman mah aya meureunnan ari kelemeng wae mah Mang Odek kumaha cenah gambaranna cek Aki Rangga Wulung teh lain ku hayangnya bae Bi Oci mah oi jadi harita cek Aki Rangga Wulung memang ngarasa aneh sabab Ki Koncleng teh aya di hiji tempat ngan eta tempat teh bangun di pagar ku kekuatan anu esun teu bisa ditembus ku kekuatan batina Aki Rangga Wulung tah ieu anu ngajadikeun bingung keur urang sarerea teh dalamun seug teu kapegat ku ayana kajadian antara si Garang Larang jeung Santana Tarung mah kuring jeung Den Wisrawa oge jang Santana teh rek miang deui neangan laratan Ki Koncleng sabab terus terang ieu teh panasaran Bi Oci lebah dinya mah memang teu ngabibisani Mang Odek dalah abdi oge sarua memang salempang ku Jang Koncleng komo apanan ari abdi mah wawuh tiba heula kene jeung Jang Koncleng teh Mang puguh nyeta sarua kuring oge Bi talabah dieu anu disebut cocoba teh Bi dah padahal lamun Ki Koncleng aya mah ngariung jeung urang pasina oge kaayaan urang teh bakal leuwih tenang geura dah lain ari abdi mah bet jadi aya lamunan ieu teh Mang Odek nya ieu mah saumpamana tarung tanding dina poe isukan teh masih kene tetep imbang tacan aya nu eleh atawa meunang kumaha lamun nepikeun ka kitu eta teh Mang nya terus terang we di paju deui we meureunnan dina poe isukan ngan anu jelas katang tuanana anu lumaku rek kumaha wae oge tetep kudu ditarimakeun ngan ari kahayang mah Jang Santana anu unggul pokona mah lalakon kahirupan si Garang Larang kudu bisa dipungkas dina poe isukan kitu ari kahayang mah Bi Oci tapi kumaha lamun kekaayaan teh malah sabalikna Mang nya upama bae si Garang Larang anu unggul lamun nepikeun ka kitu kajadianana mah jelas urang sararea bakal pejet alias pengek Bi kahirupan teh moal menyat deui ieu teh nya meureunnan aya dina dampal sukuna urang ngalas waringin we ningali si Barjaya mah balad si Garang Larang meureunnan bakal leuwih laluasa dina tinakanana bakal loba we wanoja anu jadi randa jalma nu teu boga dosa begitu daya antukna kahirupan teu badis we di neraka lamun kudu kitu kajadianana keur naon make kudu gelar di alam dunya tapi mun memang kudu kitu kanyataanana nya kapaksa kudu ditarimakeun Bi eta meureunnan geus takdir anu teu beunang dipungkir kadar anu teu beunang disinglar ngan ari keur pihak macan bodas mah geus pada gilig jeung tibatan kudu biluk bari tunduk taluka pihak alas waringin mending keneh ngajeler jadi bangke ngajampana jadi bugang gitu ya urang nadadah we atuh kanu maha kawasa muga-muga we pamaksudan urang sadaya teh masing tinurutan panada masing tinekanan Jang Santana aya dina kaunggulan
sakumna rakyat aya dina kabagjaan bebas lepas tina gangguan ti pihak kalas waringin anu salila ieu ngaganggu kana katenangan jeung katentreman. Tanya bener we. Sabab iwati eta kekuatan urang mah ngan sok asa piraku be yang Widi Sakti jeung Ki Koncleng nyalahan dina caritaanana. Coba bejang santana geus ditakdirkeun gelar ka alam pawanangan teh keur nandingan ka garangan si garang-garang anu matak eta cepengan keur diri kuring mah. Loba deui obrolan anu sajena ngeusian waktu memeh salare. Wargi Dahlia geningan parantos teu kapan deui wae waktu samparantos seep kedah dipungkas deui serial si Koncleng dinten ieu insyaallah enjing urang keur ieu deui manawi kasamper enjing kumaha tarung babak kadua antawi si garang-larang sareng santana urang guar lah insyaallah manawi enjing kaguarnya atus kuring anu mancan tugas Pendeden Mary amit mundur amit mungkur kasadayana hatur nuhun tina sadaya peratosanana punten dina samudaya kakirangan kalepatan wilujeng kantun pernios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prungah go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Koncleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia.